Udah tenang Den, ulah gitu Den. Masalahnya bisa diselesaikan. Iya nggak bisa diselesaikan Mang Adang, Mang Acep, oke Mang Akim. Nuker nyusup ke jero ayeuna cek Mang tadi make bewok. Iya kudu dibejakeun ka polisi ku abdi. Abdi laporan ayeuna ka polisi. Turta abi ayeuna bebejak ka satpam, sangkan emang kabehana ditewak poe ayeuna. Den kela. Tuluy urang cengkat Mang Acep oge jeung Mang Adang ngilu cengkat bari jeung Pok Sumarita. Kela Den sakadang Den. Mang ieu jadi kamu itu ngap. Den tenang Den. Udah tenang Den. Ulah kitu Den. Eureunkeun ieu kabeh sandiwara Mang. Sabab ieu ngabahayakeun keur salarea Mang. Nu teu mais teu meulem, nu teu tua teu dosa ieu bakal kababawa kabehanana tina kalakuan Mang, tina kagorengan Mang Adang turut Mang Akim. Abdi apal Mang nyokot duit 20 juta tidak mobilna Pak Hadi, wajar mun Mang dicarekan. Turta wajar lamun Mang dipecat. Nu antukna Mang kalaka dendam jeung Mang misahkeun indung jeung anak Mang tahun-tahun lilana. Naon aya Deni aya kumaha jeung Mang? Mang Adang tuluy nyeklan dengan Mang Acep bari Pok Sumarita. Cep. Urang keburonan Cep. Ih, keburonan. Aing masa kumaha ye teh? Harga diri atuh. Mengaku teh eta nu ngalakokeun kabehanana. Hah, aing asa ditincak hulu ku maneh euy. Cek Mang Acep harita manehanana amek ka cida. Mang, hayang digebot dina poe ayeuna, hayang digerewekeun turut satpam hayang ka dari kabehanana. Cep. Diuk Cep. Diuk. Hargaan Mang Adang. Abang Adang teh kolot Den. Diuk sedeng. Mun Mang Adang hayang dihargaan, Mang Adang kudu hargaan ka abdi Mang. Tuluy urang diuk bari Pok Sumarita dineruskeun omongan ka Mang Adang. Kadekeun Mang kunci mobil. Jeung STNK-na. Wih, nah Den. Naon Den, make jeung kieu Den naon di Deni. Kadiekeun kunci mobil jeung STNK-na. Mun kunci mobil tadi ka abdikeun abdi bakal ngagerewek ayeuna. Abdi bakal ngabejaan ka kabeh satpam sakan jungjilong satpam kadar ieu. Aduh, Deni. Geus kitu tuh Mang Adang ngaluarkeun loket bari jeung ngaluarkeun STNK, sok STNK jeung kunci dibikeun ka urang. Urang rikatna waktu harita kene didudut ku urang loketna turta dipindahkeun kana leungeun urang. Aduh, Den naon Den loketna dibawa. Aduh, naon Den. Mang kudu dahar Den. Soal dahar dibere ku abdi Mang. Ulah kitu Den. Ieu loket meni dibikeun deui ka Mang Adang turta abdi ngagorowok di dieu. Mending Mang Adang jempe. Aduh, Den ampun Den. Naon ai maneh ka aing meunasaan dicak-cak teh hulu. Mang dek nganggap nincak hulu, Mang erek kumaha nganggapna oge terserah Mang. Nu penting ieu kalakuan Mang kudu dibongkar ku abdi lamun Mang erek bertindak ka abdi. Turta indung bapa abdi dilemur ku Mang diguna sika, diganggu, turta Mang ngomong-ngomong wa indung jeung bapa. Abdi nekat Mang. Abdi geus nekat Mang. Catet ku Mang. Mang dek ngamek di dieu sok. Mang dek ngamek engke dilemur prak. Nu penting ayeuna abdi geus nekat. Catet ku Mang. Abdi wani jeung paehna Mang. Ai maneh kalakuan teh kitu. Maneh mah tega ka urang teh. Maneh mah. Naon Mang nyeri hate ku urang? Heeh, nyeri hate aing ku maneh. Syukur lamun Mang ngarasa nyeri hate ku abdi. Sebab abdi Mang nyerikeun kana nasibna si Uten. Turta abdi Mang nyerikeun kana nasibna Pak Hadi jeung Bu Mirda nu sakitu baheula nyaahna ka Mang. Nuku Mang dihianati. Geus kitu urang buru-buru ti dinya ngaleos ninggal ke tempat-tempatan, turta Mang Akim Mang Adang teu bisa kumaha ditinggalkeun ke urang. Urang buru-buru ngagedik asup deui ka jero rumah sakit, sabab geus apa yen tadi anu bewokan teh nya eta Mang Akim nu nyusup ka jero rumah sakit. Rada rusuh turta lumpat, urang sieun aya naon ka Pak Hadi sabab Mang Akim geus asup ka jero rumah sakit. Di perjalanan urang bade jeung ngagedik inget ka Maiti anu geus panggih jeung Mang Akim. Ingis ku bisi rempan ku kahariwang, sieun Mang Akim nepungan Maiti turta Maiti sieun kapangaruhan ku Mang Akim. Teu karasa urang bari leumpang turta ngagedik bus urang ka jero rumah sakit teu langsung ke tempat ruangan si Uten, tapi urang mengkol ka belaka tuhu, urang hayang nepungan heula Maiti sabab dina waktu harita wancih jam 4 sore.
Ngagedi urang rada gancang teka catur bus urang atau ke tempat nama iti katingali Abah Wiranta nu keur ngajawab rak disampeurkeun ku urang kadinya. Bah, si emak ka mana, Bah? Aduh, naon, Bah? Kumaha teh? Emak ka mana, emak? Aduh, bah teu kaharti. Mak init, Bah, ungeuk we hungkul, Bah. Mak init teu. Kauten. Akim. Si Akim. Aduh, Abah hampurannya banyak. Ih, si Akim teh jahat, Bah. Coba Wiranta main bijeng-bijeng para rengke leungeunna sabab manehna kasarang ku setrukna waktu harita. Urang teu loba dongeng beretak we atuh lumpat ninggalkeun Abah Wiranta anu keur gegerewekan. Di jalan urang tong yang buru-buru tepi ke tempat si Uten. Orok kaya geninganan. Tika anggangan ku urang katingali Mang Aki, Ma Iti jeung Pak Haji Hamid terutama Haji oge Mumirda keur ngalariung di tempat eta. Urang ngarandeg heula turta urang malibir ka belah kenca. Sulusup urang kana salah sahiji gang anjog ti tukangan maranehanana jeung kahalangan ku pager bata. Bener pisan. Aya Ma Iti jeung aya Mang Akim anu keur nyamar make bewokna waktu harita. Tayuhna urang teu kacirieun ku manehanana turta aman jeung jelas kadenge ucapan-ucapan maranehanana. Nu kadenge Bumirda keur cumarita, kieu pok-pokana teh. Bapak punten, punten ai bapak teh saha? Abdi salaku saksi kejadian tadi siang. Anu janten ningal persisnya ieu emak sajenengan teh emak. Ma Iti, bapak. Suhun, nu katinggal ku abdi, caroge ibu teh aya nu ngaaniaya. Nu ngaaniayana saha, mak? Ari nu katinggal mah neng dak mate aduh asa heurin koleta gitu. Sok we wawartos, mak. Sok-sok wartoskeun saha nu ngaaniaya carogena si neng teh. Punten juragan Haji, punten neng. Mate gaduh tatangga da panginten moal kenal tatangga emak da sidik bujangan kene jenenganna teh Deni. Duka saha nu ngaguna sikeun mah namung Deni terang mung Deni nutup-nutup gitu.